Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina wengi ieu simkuring saparakan baris magelaran tawis micinta kana seni budaya kidalang nonoman agil DM baris magelaran wilujeng wengi wilujeng nonton wilujeng ka Bandung. Isa tengahing marga warga iku aya hiji patih kakas Iloderaden ta kairing sajumlah waladia balatam tamangkot buta bah eta ulah sae anu maksudna bade ngajug-jug ka kampung Tumaritis walah gede nyatana bade milian luras markudap awana pikeun dijian tumbal dina keur nguriling di jero pikir malebat Pak Jadi di jero rasa kekehate
kudu aku Bisa jumlah pala dia pala tem-tem. Oh iya nah. Ini orang ngajuk-juk ke kampung Maritis. Orang tiang anu ngaras semar-semar teh. Sakumaha pancen tisang nalindra. Rujukan pembangunan sempurna umumna pikeun negara khususna keur warga gumalar di pawenangan pamaulah kajongjongan pada aku kamar aku jeung serius teh Batur. aya naon Ayo kabeh urang ngajuk-juk ke eta kampung Tumaritis. saya pula abi teh bade kadina sih Bejana eta didinya anu ngaran semar-semar teh. didinya semata nunjuk hindeungna di awakna Ayo urang ngajuk-juk ke eta kampung Tumaritis. iya saya arayo batur barang udah kiruan henteu pinang dan hadona sanes kalakuan ulah siksa kemakaman Banglus lampahipun pati lodra denta. Anu nuju ngajuk-juk ka kampung Tumaritis. Nuna lampah eta carios di kampung Tumaritis. Uras Semar kuda pawana ngangkir linggih sapala putra nastra jinggalan dawal. teu aya nu kagantun Nyatana bade ngabadanteunkeun perkawis impenan Semalurah kuda pawana. impen di udag-udag popotong aja sepanjang jalan soreang walwale di aspal sepanjang jalan soreang walwale di akalan Yang dewek teh kudu geunah hati ieu teh. Basa penting kamari teh dewek teh ngimpi ieu teh jang. tadi impen naon atuh buat teh Ngimpi yen di kampung Tumaritis teh kakeunaan ku banjir nu sakitu gede naon jang. mun kitu mah sami sakabli impen Cik kakang silaing ka dieu kitu jang. impen di udag-udag sisir khususna keur Acecep CDS saya kur jeung sasama agana sing layet jeung sauyuna akang Aya naon cenah Bapak teh? itu akang disaur ku bapak anu pasti Hai. bantu
pancing lah diuk. Kemana si dawala? Ayo gitu kan. Geringnya rokok juga nih. Yang jaga. Oh, karena rupa-rupa rokok itu Samsung. Nyembahkan si Mapa ngabaktos pak. Diterima yang terima. Aya naon bapak teh? Diuk. Cari gula. Ngicalen di kota Bandung. Ya Allah nu maha agung, kurang wajib dijunjung. Kumaha papayunganana sangkanulah kahujanan. Kumaha nulunganana sangkanulah kaedanan. Akhiri ayat deh. Bang bara ngudak entep dina dahanuna sanes kerak kalakuan ulah rek sa Ampun Pak Edi galumpak kuat. Aya cenah Paedi cenah. Dikukurahi berkahuma jongjonan semua anu layet pisan Ayah Pak Aan kudu ayah kecil. atur Pak RW. jasa sama sing layet jasa uyuna Ai mati ti ayah deh. salaku warga negara urang teu pakia-kia Abatuh hiung gasol putut ayana ayah. beda-beda tapi tetep Indonesia Ada tarompet. rupina Mana Jawa Maya? Ayah kecap nusaati Ari Wamaya ayat Wamaya. ayah kenawa tapi entah dirasakan Alah. Ya naon tu bapak teh? Ya naon Pak ieu teh? Yang saperkara dewek tes ono kailalai. Tanu kaduana dewek teh katugeuna hati ieu teh. Katugeuna kumaha bapak teh? Bas apeting tadi tina malam Jumat Kaliwon dewek teh ngimpi ya. Ngimpi naon tuh bapak teh? Ngimpi boga nu anyar lain
Pinawan tuh dewek teh ngimpi yen ieu kampung Tumaritis teh kakeunaan ku banjir nu sakitu gedena. Alah euy, palang siang wala. Mangkaning impian Bapa masok jadi kenyataan. Nu matak. Jang nu matak ena mah cing saring sing pagekancing. Saring sak pageuiket. Bisa aya hal-hal nu teu diharapkeun. Nya Pak. Lir Endra. Bareng nuju raos sapratana punya pati lodra denta anu kautus ku raja anu kakas ilodra pati nyeta parantos aya di ieu kampung Tumaritis sasat bade tat aros kapumina samalurah kudapawana sampurasun sampurasun rampes lah wala pindah wala ya tamu Ya tam-tam dan itu. tukang yang Sampurasun. tukang ya sampurasun rampes mangga lebet nun sampurasun ki rampes naon ieu teh pembentukan nepi ka kieu aya naon ieu teh nun pangna datang ka ieu lemur kaula meunang utusan tinu jadi raja nyata napikeun milarian jelema nah aya naon kitu di negara kaula teh ukur kaserang rupa-rupa bapa jeung musibah gering isuk pae sore gering sore pae isuk tak kuasa kitu kaula teh meunang selenting bawaning angin kalepak bawaning kilat hawar-hawar pece luar yang bisa penyakit leungit coba hilang asal kudu tumbalan ku jelema anu banget bodas awakna hideung nyatana Semar iya meureun maksud nu impian teh geus kaling nu kolot mah ka tukang tulungan ya sahana yuk kaula anakna kumaha eta teh tairek dibikeun apa moal bisa rek digantian ku harta banda kumas kunaon dibikeul bakal kacimpunan emangna bapak aing teh barang benang dituker-tuker kuno kitu nah ieu teh datang ka dieu rek maehan we rek dibikeun apa moal bisa di podaran siap we atuh kudu ngarepotkeun da di podaran ku sia aing bakal modal oh
Dibikin apa moal bisa dibikin untuk dibikin paksa kuai rek maksa ayah bikin dewek bela diri apapun wani barang aku orang wanita ini ngapasak karep mau kula dini aci mulut itu gol karijaya surah merata cia merata nyekel aku pulang tatu adu telampar 3 ayo majulah di medan perang. Batur baparengan lempuk jukung sauyuna bangus lampai Semar Badrana ya anu dicana kupati lodera denta numaksana bade disanggakeun karajana nu kakasi lodera pati atuh astraji ngalanda wala susulumputan ngudag-ngudag kalangkang bapana anu dicana kupati lodera denta tuna lampah eta Kacarios di negara Awaulang ieu raja lodera pat anu nuju ngantos ieu pati lodera denta nyanak Semar anu ayeuna parantos aya di payuneun karajaan kitu kayaanana Kipati bagias datang namanya karupen kaula cik bawa si Semar teh bawa
Entep dina dahanona sanes gara kalakuan kula reksa kama Seniman jeung seniwati boga pancen anu pasti ngabantu pamerintahan jadi juru penerangan lagi sebelah Batu caca. Aya naon bos? Iki pati bawa ka dieu pati. Anggus sekolona. Wadih kadieu teh. Bang bara ngudag nyiruan entep dina dahanona Turun ka indung ieu mah si Neng. Manakeun ieu sanes gara kalakuan ulah reksa kamakaman buntiris paranjang besi Kumaha adikku? ngalanguran di korangan abong titis tulis diri tunggaran bon sorangan Curug Agung Cisaranten jalana ka Parapatan Nada Agung Sihapunten samudaya kalepatan da kalepatan Pak Edi anu bagus. Entep dina dahanona sanes gara ulah sakama Ari cepasap aya. Aya ngan eueuh. kukur hiber kahuman semu anu layet pisan kudu aku jasa sama sing layet sauyona Ampun Ibu Hajah Edi. salaku Budaku. warga negara orang tumpah najan suku Adik kumaha nyi. beda-beda tapi tetep Indonesia Seniman jeung seniwati Asep Saputra boga pancen anu pasti ngabantu pemerintahan Jadi naon kula? jadi juru penerangan kukupu diberkah umat di dalam akil semua anu pajedi layar pisan
kudu akur jeung sasama bahayat sing layeun jeung sauyuna lain-lain daun awi lenta berem ditawaran ampun lain-lain bagja diri bagja dengan dadi bageran Kemalan tedaek angga Nukun pita hati melit Sanajan ditapalerkeun Kekeh nalan kang nempungan Pada dikumakeun ieu teh nun. Kekek semar. Cing Ridho maneh. Sabab maneh ge pasti geus apal. Yen di kerajaan kaula teh keur kasrang rupa-rupa wabah jeung musibah. Cenah geus di belah kulon geus jelegur di belah kidul. Cenah geus di belah kidul geus jeleger di belah kaler. Cenah geus di belah kaler geus jelegur di belah wetan. Takwal sakitu kaula teh bingung anu teu manghitung-hitung sudah susah mana nu teu sudah-sudahna. Ini kalau kita tanya kanu bisa cina penyakit leungit wabah hilang asal kurtumbalan nyetak ku Semar Badranaya. Takwal sakitu maneh Cing Ridho marek dijadikeun tumbal. Nah, nganggap mata pedak aing timimiti ge aing geus apal sia saha make jeung rek mehan-mehan sagala cikres alin rupa teh tong nyumput muni wae naon ieu teh lain naon-naon sok sia geura tunjukkeun diri nu asli orang ngajar di podaran sia ku aing podaran ku aing sia hayang stiker sayang tumampar orang ieu pati bade ngarontok Semar Badranaya leungit tanpa lebilang tanpa kerana jang ngelek jadi lurah togog Tejo Mantri. Aduh ampun Kakang Semar si togog gini berbalik siap balik
Wangga kulen mangga balik mangga. Sok siare kumaha deui. Maya. Kurang ajar sia di podaran ku aing. Modar sia. Wuih. Abus kana jero taneuh tuh. Abus wae wayake mah jangan abus apa. Hebat sia. Rasup karobogan nya. Pina stiker sayang demempar. Ieu denawa dijamak tining Semar Badran aya. Panjeunna sakabentar gelap tengah pereng-erengan. Walah eta sep aduh. Horeng si mana horeng ieu teh. Sukmak mana sang yang rancas anu kokolyaban. Ieu sia hadiah ti aing. Tresna aya di mana? Tung ala katung alalala iye iye iye. Hey hey hey. Wer wer. Lah Pak, salamet. Yang dikersakeun salamet. Alah, nuhun Pak. Alah yang Lan naik akan satu. Ieu mah hitung-hitung diajar. Dog Bang Remong we. Ai saya mah henteu. Nya ieu mah kangge ngahibur. Sararea hapunten. Lebih gana ka biasa. Tio kang sapara kanca. Ku kituna kirang sareng langkungna hapunten tio kang sapara kanca wilujeng. Tepang deui mudah-mudahan kapayuna tiasa ditepangkeun deui. Pamungkasna kembang tinetik tinebaran sari tutup pelawang sigotaka. Palawargi sadayana nyuhunkeun keprok heula kanggo kidalang cilik Agil.